Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Urang sadayana dina dinten kamari parantos rengse netelakeun kana babagian kalam. Tegesna kalimah. Saur kamari kalimah teh aya 3. Aya 3. Hiji isim, kaduana fiil, katiluna harap. Jadi kalimah teh aya 3. Hiji isim, 2 fiil, 3 harap. Tah, ayeuna urang netelakeun kana ciri-cirina. Jadi anu dimaksud kalimah isim nu kumaha, ciri kalimah fiil anu kumaha, ciri kalimah harap anu kumaha. Urang mulai wae tina ciri kalimah isim. Saur kitab jurumiyahna kumaha, mangga dibuka na kitab jurumiyahna nyaeta fal ismu yu'rafu bil hafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil hafdi wa ya min wa ila wa an wa ala wa bi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami. Kitu wa ya wal wal ba'u wat ta. Ayeuna urang lumpateulah kanu kahiji fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ciri kalimah isimnya anu kahiji bil khafdi. Tah ayeuna urang buleudannya urang nu kahiji heula. Tah bil khafdi. Jadi ciri kalimah isim teh nu kahiji teh bil khafdi, maknana jr tungtung. Mana teh jr tungtung, tegasna sakur kalimah anu jr tungtungna gitu. Nah, jadi kalimah isim, cirina kalimah isim anu kahiji teh nyaeta bil khafdi, hartina teh jr tungtung, ku jr tungtung, tegasna sakur-sakur kalimah anu tungtungna jr, anu jr tungtungna. Jr na teh dek ku jalan idofat gitu. Jalan idofat jr na teh nya dek ku jalan tawabe, ku jalan tawabe, arek ku jalan jar majrur tuh sarua nya. Pokoknya majalah jr na teh ada ku jalan idofat, ada ku jalan tawabe, ada ku jalan jar majrur. Tah anu dimaksud jalan idofat nu kumaha kin dipayun urang jelaskeun aya dina bab idofatnya. Tah teras anu dimaksud ku jalan tawabe kumaha kin urang terangkeun aya dina bab isim tawabe. Teras anu dimaksud ku jar majrur kumaha kin urang diterangkeun deui dina ciri kalimah isim aya engke nu ku harap jar gitu tah. Jadi anu kahiji ciri kalimah isim teh nyaeta bil khafdi kalawan jr tungtung. Tawa sakur-sakur kalimah anu jr tungtungna gitu. Sakur-sakur kalimah anu jr tungtungna. Ari jr teh nu kumaha? Tah jr teh seperti kieu bismi tanya. Mi tah ieu mi tungtungna jr contohna. Tah ayeuna urang contohan. Jr na teh bade ku jalan idofat, bade ku jalan ayeuna tuh lah dihapusnya. Bade ku jalan idofat, bade ku jalan jar majrur, oge bade ku jalan tawabe gitu. Tah urang asup ku contoh anu kahiji kalimah anu jr ku jalan idofat nya. Kalimah anu jr ku jalan idofat seperti taya.
gulamu Zaidin. Nah, ieu contoh ku jalan idopat. Contoh ku jalan idopat nya. Gulamu Zaidin. Ari bujangna Zaid. Tuh. Nah, contohnya seperti ya gulamu Zaidin. Ieu JR ku jalan idopat. Mana mang anu dimaksud JR nata? Anu jadi contoh nate ieu din. Nah, gulamu Zaidin. Tah, JR na ieu lapad Zaidin ku jalan idopat, diidopatkeun kana lapad gulamu gitu. Jadi ieu teh jadi mudhof ilaihna tina lapad gulamu. Naon anu maksud idopat? Idopat teh ngahiji gitu. Dihijikeun anu tadina dua kata jadi sakata. Antara lapad gulamu jeung Zaidin dihijikeun jadi gulamu Zaidin. Artina teh gulamu teh bujang, Zaidin teh Zaid. Jadi ya bujangna Zaid gitu. Bujangna ki Zaid. Tah, ieu din di dia teh jadi ciri kalimat isim. JR ku jalan idopat gitu. Dia teh JR na teh ku jalan idopat. Tah, seperti naon deui anu di JR-keun ku jalan idopat tah ieu. Jalan idopat. Ar-Rahman Nir-Rahimi. Tah. Tah. Ieu JR na lapad mi kusabab diidopatkeun kana Ar-Rahmani gitu. JR na lapad mi kusabab diidopatkeun kana lapad Ar-Rahmani. Di dieu maksud JR tungtung. Tah, tungtung kalimahna teh JR, mim di dieu teh JR. Maka di dia lapad Ar-Rahmani jadi kalimah isim di cirian isimna ku JR tungtung. JR tungtungna ku sabab idopat kana lapad Ar-Rahmani gitu. Tah ieu nu dimaksud JR ku sabab idopat, JR ku jalan idopat. Nah, berarti ge lapad Zaidin kalimahna teh isim. Ciri isimna naon? JR tung. JR tungtungna ku jalan idopat, diidopatkeun kana lapad gulamu gitu. Gulamu Zaidin gitu. Jadi teh jelas kalimah isim gitu. Tah eta ciri isim nomor kahiji ku JR tungtung ku jalan idopat kitu nya. Paham kitu nya? Jalan idopat. Jadi idopat teh nyarandekeun gitu. Muncul zamannya nyarandekeun kalimah. Jadi anu tadina dua seperti ieu teh kan Ar-Rahmani jeung lapad Ar-Rahimi teh dua. Disarandekeun gitu tah. Ar-Rahmani teh disarandekeun Ar-Rahimi teh disarandekeun kana lapad Ar-Rahmani gitu. Makana tarjibna teh ieuna tungtungna di JR-keun dah sabab diidopatkeun kana lapad Ar-Rahmani. Hiji bil khof di JR-na teh ku idopat. Nu kadua ciri kalimah isim anu kahiji ku JR tungtung, jalan anu kadua nyaeta ku jalan kadua teh jalan tawabe nya. Tawabi naon ari tawabi? Tuturuti gitu. Kedua nanti ku jalan tuturuti ari maksud tawabe teh tawabiun tuturuti. Tah ieu teh hartina teh turuti nurutan atuh lamun cek bahasa ieu mah kasar namanya nurutan da tawabe teh. Jadi jalan anu kadua teh ku jalan tuturuti gitu. Contohna seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya contohna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah
Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng. Nah gitu. Tah ieu teh anu disebut jalan tawabe, JR tungtung ku jalan tuturuti. Tah anu jadi contona mana? Nyaeta JR na lapatni nurutan karena JR na lapad ha dina Allahi gitu. Dah ieu gitu. Jadi JR na si nun ieu teh nurutan karena JR na ha. Ieu teh ku jalan tawabe tuturuti gitu. Tangke diterangkeun tawabena jadi naon, tuturutina jadi naon, tah ieu teh jadi sifat tuturutina teh. Nyipatan karena Allahi, jadi sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng gitu. Teh jadi sifat tangke urang jelaskeun dina bab naat, tah aya dina bab tawabe, bab naat. Teh ieu tuturutina ku jalan JR na teh ku jalan tuturuti seperti ieu Ar-Rahmani. Terus aya deui contoh teh seperti contohnya seperti marortu bi Zaidin ulah eta tuh ieu we contohna mah seperti pal ismu yurafu bil khobdi nya aya geuna kitab Jurumiyah bil khobdi wa tanwini. Nah bil khobdi wa tanwini. Nah nih di dieu teh JR na nun di dieu nurutkeun nurutan kana JR na dod anu aya di dieu gitu. Ya sarua ku jalan tuturutina jadi naon, jadi atap di dieu mah, diatapkeun ku harap atap rupana wawu tangke dibahas deui harap atap aya sabaraha hiji gitu. Tah ieu salah sahijina harap atap wawu tah ieu teh diatapkeun kana lafaz bil khobdi gitu. Jadi di dieu teh ngamaknaanna teh wawuna teh jadi maksud sawareh tina sakabeh teh geuningan jadi kumahanya jadi masih keneh tina jumlahanana gitu. Jadi bil khobdi nu kahiji kan ya, hiji ku JR tungtung wa tanwini jeung ku tanwin gitu. Jadi mun ieu teh mah ieu nomor kahiji, ieu nomor kadua gitu tah ngamanana teh nya. Jadi dia teh sarua nun teh tungtungna teh JR gitu. Kulantaran tuturuti kana bil khobdi. Tah berarti ieu lafaz wa tanwini di dieu teh kalimahna teh kalimah isim gitu. Tah nu disebut kalimah isim teh nu kieu bil khobdi wa tanwini. Tah ieu kalimah isim ciri isimna naon ku JR tungtung kitu ku sabab tuturuti kana bil khobdi tangke aya deui ciri kalimah isim anu sejenna anu leuwih nguatkeun ieu wa tanwini jadi kalimah isim teh naha naon wae cirina gitu. Tah ieu ku jalan tuturuti nya beres. Tangke aya deui tuturutina teh jadi badal, jadi taukid, loba rupa-rupanya ku jalan tuturuti teh. Tangke urang terangkeun dina bab anu dipayun. Eta ku jalan tuturuti JR na teh nya tuluy aya deui JR ku jalan jadi jar majrur gitu. Ku harap jar na teh seperti nah urang sok ningali nya bismi gitu. Nah urang sok ningali ya. Nah ieu ku jalan jar majrur. Ya contoh JR tungtung ku jalan jar majrur. Naon nu dimaksud jar majrur? Nyaeta jumlahan huruf jar jeung kalimah anu dijerkeun. Tah ieu teh ba harap jar disebutna teh. Ba harap jar. Naon ari ba harap jar? Harap jar teh harap anu tukang ngajerkeun gitu.
gitu. Tangke kan aya dina ciri kalimah isim ke diterangkeun gitu. Tah ieu tungtungna teh JR. JR tungtungna teh. Jarna ku jalan jar majrur gitu. Berarti bismi teh lapad nu aya dina lapad bismillahirrahmanirrahim ieu teh bismi na teh JR gitu. JR deh hampura. Bismi di dieu teh kalimah isim, tah ieu teh kalimah isim bismi teh. Di JR-keun ku jalan jar majrur gitu. Seperti naon deui contona kamari manaon dina jalan jar majrur teh. Loba geuningan contona kamari teh nya. Bizaidin dah. Bizaidin. Tah. Ieu teh tungtungna teh JR. Berarti kalimahna isim. Kusabab JR tungtungna di JR-keuna ku jalan jar majrur rupana harap jarna mana nyata ba. Da asal nama ieu teh lapad jaidun eueuh baan arti asal nama kalimah asal nama. Nah asal nama lapad jaidun datangan we ba ieu baharap jar jadi bijaidin gitu. Jadi ieu teh kalimah isim cirina teh jar tungtungna ku jalan jar majrur tah kitunya. Jadi ciri kalimah isim teh aya 4. Hiji JR tungtung, 2 tanwin, 3 kasupan alif lam, 4 kasupan harap tukang ngajerkeun. Tah, anu JR tungtung dibagi 3. Nya, pokona mah loba lah gitu lain dibagi 3 wae. Pokona mah sakur-sakur anu JR wengan dicontohan gitu nya. Dicontohan teh hiji JR na teh ku jalan idopat. Ya, dek JR hiji ku jalan idopat. 2 JR ku jalan tawabe. Tuh. Tah 3 JR teh ku jalan jar majrur. Gitu nya. Nah. Ieu ciri isim anu kahiji JR tungtung nya. Itunya aja beres anu kahiji ciri isimna ku JR tungtung mung sakieu heula kin urang teraskeun kana bab salajengna dina video anu sanesna nya sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.